Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai incu aki anu tetep satia di mana wae ayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng aki dina acara Kiluksa Ngadongeng. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu berkah salamet sarta salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala siang kalawan wengi. Amin ya rabbal alamin. Danget ieu aki bade neraskeun hanca dongeng anu katunda. Harita teh dina bagian munggaran si kulup keur nyang hareupan Raja Siluman Rawa Onom anu keur ngumbar amarah. Malah mah nitah dua gulang-gulang pikeun nalukeun si kulup. Kumaha ketak si kulup dina ngayonan Raja Siluman? Sumangga nyangakeun carios si kulup dina episode Siluman Tetelo ti Rawa Onom bagian anu kadua. Wilujeng ngadangukeun. Dua gulang-gulang teu baha cacap omongan sang raja. Seak dua nanana rajang bareng. Nu saurang ngaheumbatkeun bahu tumbak kana suku si kulup. Anu saurang deui rek ngababuk sirah. Nenyok kitu si kulup tegedag bulu salambar. Hatena teger, sikepna ayem, bibirna kunyam-kunyam istighfar jeung maca bismillah. Hiuk, hiuk. Dua panarajang datang bareng. Burinyai aya cahya matak seram. Sang raja jeung Siluman Tetelo nepi ka meungpeunan panon bakat ku seram. Gebro, koceak, dua gulang-gulang teh ngagero. Gubrag, namru teu mangga pulia. Tumbakna geus lebur jadi lebu. Ari si kulup angger teu cecel boncel malah mah teu bentol-bentol acan. Atuh sang raja mani colohok ngembang kadu. Menang sajongjongan mah ngahulang miraga menang, kawas nukeun aku tenung. Sanggeus leler tina kareuwasna, pok sang raja teh nyarita leuleuy. Kulup, aing hampura. Lamun kieu carana mah kumakarep teuing. Rek diuk rek nangtung oge kumaha maneh bae. Kitu cek sang Raja Siluman Rawa Onom bari terus ngalenggak nyarane kana pangdiukan. Ayeuna aing anu rek nanya ka Andika, awas lamun teu dijawab. Ieu nagara rek diburak-balik ku aing. Ceuk si kulup beuki wani panon mencerong ka sang raja anu geus mimiti gimir teu wani cucungah ka si kulup. Hag, kaula pasti ngajawab. Rek nanya naon kulup? Saha ngaran Andika? Ngaran kaula Purwaselang. Kitu cek sang raja. Aing aya pamenta. Tadi geus diomongkeun ka si Tetelo. Tapi cek si Tetelo teu bisa sabab geus aya dina cangkingan kasaktian Andika. Menta naon? Cek Raja Purwaselang. Kahiji, sakabeh hayam anu dipaling ku si Tetelo pulangkeun deui ka asalna. Waduh hampura. Sakali deui hampura. Memang bener. Sakabeh hayam aya dina cangkingan kasaktian kaula. Tapi ayeuna mah geus kapalang. Moal bisa dipulangkeun deui sabab jasadna geus ruksak. Ngan kaula janji moal sakali-kali deui ngararad hayam sakama-kama paling oge dicokot hiji tina sakandang. Da anu tadi oge kasalahan si Tetelo anu saliwang alias salah denge. Dititah nyokot hiji kalah disesakeun hiji. Kitu cek sang Raja Purwaselang ngarumasakeun salah. Atuh ari kitu mah. Tapi aing menta padika. Kumaha carana sangkan hayam dulur aing ulah dirarad ku si Tetelo.
Sabab aing geus teu percaya ka manehna, bisi salilana saliwang alias salah denge. Ceuk si kulup tarap tinaker. Kieu kulup, kanyaho si tetelo mah anu disebut hayam teh sato sabangsaning manuk anu diingu ku manusa di kandangan dina paranye. Jadi sangkan hayam teu dicokot ku si tetelo, sina hees dina tangkal kai. Tah kitu, tembal sang Raja Purwaselang dari naker. Naon sababna ha? Ceuk si kulup. Sabab ceuk pamikir si tetelo mah, lamun hayam hees dina tangkal kai, nya manuk lain hayam, jadi moal dicokot. Ceuk raja deui. Oh heueuh, kaharti atuh ari kitu mah. Ku aing rek dibejakeun ka dulur-dulur aing anu mangkuk di lemur, utamana anu aya di Cihanjuang. Sangkan hayam ulah sina hees dina paranye, tapi kudu dina tangkal kai. Akhirna si kulup narima jeung percaya kana omongan sang Raja Purwaselang. Tah ayeuna sok rek nanya naon deui, kulup? Kieu. Kadua, ngeunaan si Ohim. Eta mah wajib kudu kabawa ku aing. Rek dibawa balik ka lemur Cihanjuang. Ulah kawas hayam sia. Jadi ayeuna pisan kudu disusulan bawa ka dieu ku aing rek dibawa balik. Kitu cek si kulup ngedalkeun pamenta anu kadua. Duh, ieu mah rada berat. Tembal sang Raja Purwaselang. Jigana teh moal mikeun sabab butuh ku tanaga si Ohim. Atuh si kulup reuaseun, pok nanya deui bari jeung nyentak. Nah make berat sia. Naon sababna? Ke, ulah wakang ngamek kulup. Sabar heula. Sang Raja Purwaselang reuaseun. Ret kasiluman tetelo anu direret mere isyarat, sangkan kabeh dicentrekeun ku raja. Atuh sang raja ngartieun terus ungeuk, ari si kulup tambah panasaran, pok nanya deui. Raja siluman jurig, jawab sia. Nama ke berat kunaon? Pirage rek dibawa balik ku aing. Oh, ke sabar. Sabar kulup ku kaula rek dijentrekeun. Buru atuh lah leleda sia mah. Si kulup begitu sabar. Kulup, jelema anu ngaran Ohim pangna dibawa ka dieu teh dumeh kiih teu make tata krama. Rahayat kaula utamana si tetelo asa diunghak, asa dihina. Sabab keur ngeunah-ngeunah reureuh dikiihan ku si Ohim. Tah kitu. Ngadenge omongan sang Raja Purwaselang, si kulup kerung. Saeutik oge teu ngarti kana maksud omongan eta raja. Sanggeus mikir, pok nanya deui dari naker. Ke, asa teu ngarti aing mah. Naon hubunganana si Ohim kiih jeung dibawa ka dieu? Sing bener sia ngomong teh, ulah ngalilir aing. Kaula mah teu ngalilir, tapi heug ku kaula rek dibejer beaskeun. Kaula teh bangsa siluman, geus biasa hirup dinu poek, sabab nagara kaula aya di jero lemah. Jadi, lamun init-initan geus ilahar milih wanci peuting dina kaayaan poek peteng. Tara wani berang. Ari sabab berang mah caang teuing ditambah ku cahya panon poe anu matak serab, matak nyeri, matak perih kana mata aing. Harita oge kitu si tetelo jeung kanca-kancana samulangna nyokotan hayam ti paranye urang lemur kasapih ku wanci subuh. Di tebeh wetan geus caang sarta tereh bijil panon poe. Sangkan teu katalimang dina caang na beurang. Nya si tetelo sapara kanca reureuh nyumput dina liang deukeut sirah cai ngarah tiis. Barang keur ngeunah-ngeunah reureuh karasa aya cai nyebrot kana beungeut sarta bauna matak sebel. Barang dititenan
Tetela si Ohim kiih didinya bari teu bebeja heula. Atuh si tetelo ambek nya akhirna si Ohim disirep. Dipaehkeun pikirna sina nurut ka si tetelo sarta dibawa bari jeung jinis nama teu sadar. Tah kitu kulup. Ngadenge kitu si kulup unggut-unggutan. Geus diterangkeun kitu mah ku manehna rada kaharti. Memang si kulup mah geus nyaho da kungsi dibejaan ku Aki Somad yen ulah kiih kana liang bisi aya jin. Tah ayeuna kabuktian kitu atuh pikeun si kulup mah nambahan pangaweruh meunang luang tina pangalaman. Pok ngomong, "Oh, nya kaharti atuh ari kitu mah. Tapi teu adil lamun dihukum ku cara kitu. Sabab bisa wae si Ohim mah teu sadar yen kalakuanna teh salah. Jabati kitu, apan harita teh geus subuh keneh. Can caang, can aya panon poe. Tangtu ku si Ohim teu kaciri yen aya liang. Jadi si Ohim mah teu jahat alias teu salah. Pibasaeunana teh kakiihan, lain dikiihan. Dah henteu dihaja. Tah kitu Purwaselang. Jadi kumaha kahayang maneh kulup? Ye, nah betnanya deui atuh. Ceuk aing oge pulangkeun ka asalna sina balik deui ka Cihanjuang. Karunya kakolotna ti kamari ngider neangan. Atawa pasrahkeun we ka aing. Rek dibawa balik ayeuna keneh. Kitu cek si kulup bari pepeta. Tuh bisa. Temal sang Raja Purwaselang semu anu nangtang atuh si kulup ambekeun haok nyentang. Hei siluman rawa onom, dengekeun sia. Lamun si Ohim teu dipasrahkeun, ieu nagara rek diburak-barik ku aing. Montong sombong sia kulup. Aing oge boga harga diri sia. Lamunnya sia jago, sok cokot ku sorangan. Temal Raja Purwaselang jung nangtung terus ngareret ka siluman tetelo bari nyarita. Hei tetelo, si Ohim asupkeun kana panjara besi. Aing rek ngaso heula, capek. Cacap omongan sang Raja Purwaselang, reup kaayaan ngadadak poek mani meredong. Samemeh si kulup sadar kana kaayaan, hiuk aya angin ngagelebug tarik, malah si kulup ampir ngajeblag ka tembag angin. Mana horeng si tetelo lumpat ka pawon rek nawak si Ohim, barang geus nepi kop kana ranggap gapruk dipake ngurungan si Ohim. Teu loba omong gajleng si tetelo luncat terus ngablesat lumpat teuing ka mana. Atuh menang sajongjongan mah si kulup ngahuleng. Rewas oge nyang hareupan kaayaan kitu mah. Red kakenca, red kakatuhu, tapi taya gunana. Sabab sakurilingeunana poek mongkleng buta rajin. Malah sora angin oge beki lila beki ngajauhan, lila-lila jep jempe teu kadengena naon. Waduh. Dasar siluman edan ngajak ngesang ka aing. Ceuk si kulup ngomong sorangan. Ret magehan iket, singkil siap sadia nyang hareupan naon-naon anu bakal kajadian. Sabab ari geus kitu mah ku si kulup oge kaharti siluman teh ngajak ngadu jajaten. Barang rek ngalengkah karasa sukuna berat, gebeg si kulup ngarenjag. Terus tungkul maksudna mah yang sidik kana sukuna bisi aya anu muntangan. Tapi da poek atuh lebeng teu kacirina naon. Nya dicoba sakali deui sukuna dijungjungkeun tapi tetela berat kawas nancep kana lemah. Wah, ieu mah moal salah deui. Aing dibongohan ku siluman edan. Kurang ajar sia. Si kulup ngomong deui sorangan terus cingogo kalayan ati-ati. Leungeun katuhuna ngaragamang kana dampal suku baranggap
ti semet memuncangan kahanap teu karampa, anu karampa teh batu. Mana horeng sukuna nancep kana batu semet memuncangan atuh teu bisa hojah teu beunang dikitu kieu. Kurang ajar. Panarajang mungaran model kieu ieu. Awas ya siluman edan. Si kulup nangtung deui terus ngucap istighfar 3 kali, basmalah 3 kali, terus bapacaan sabisa-bisa. Rasa jeung pikir ngahiji, lelembutan ngagulung nandada kanu Maha Agung, nyebat asmana Allah nu Maha Kawasa, ras inget ka indungna, ras inget ka Aki Somad, rada lila si kulup menekung mujasmedi, nedapi tulung nu Maha Agung. Akhirna si kulup ngajajal, ngajungjungkeun sukuna, tetelah hampang sakumaha biasa. Doana dikabul sapaneja, sukuna anu tadi nancep semet memuncangan kana batu, ayeuna geus biasa deui sabihara sabihari. Alhamdulillah, nuhun Gusti, ya Allah, alhamdulillah. Cek si kulup bari ngalengkah lalaunan. Tapi karagok ngalengkah teh, sabab poek mani merdong, jabat tincakeun teu kaciri. Si kulup uyup ayap leungeunna ngopepang, gep ngarampa batu, kakenca batu, kakatuhu batu, kaluhur rada copong, dijajal jengke lalaunan, gep deui kana batu. Waduh, aing dikepung ku batu ye. Kaya kieu mah boa-boa aya di jero guha ieu teh. Cek si kulup, ras inget ka si Ohim, bet jadi bingung, sabab boro-boro nulungan si Ohim, manehna oge sasat can karuhan. Malah datang deui ka bingung jeung kahariwang, atuh regeureun sarta gek diuk nangkep tuur, mikiran pilampaheun. Ya Allah, lamun tadi caang kawas ti beurang, terus ngadadak poek mongkleng buta rajin, tangtuna ieu ge pagawean siluman anu delek. Nun Gusti Allah anu Maha Welas tur Maha Asih, caangkeun deui. Basirun ya basir, basirun ya basir. Kitu cek si kulup, dina hate kebek ku kayakinan yen Allah bakal ngalungsurkeun pitulungna. Memang teu kawas tukang sulap, teu ujug-ujug dikabul. Tapi akhirna burinyai aya cahya sakolebat kawas kilat, si kulup ngarenjag terus istighfar. Astagfirullahalazim. Pokna bari terus rarat-reret. Bray kaayaan anu tadi poek mongkleng teh rada caang, ngan henteu ari ngebrak pisan mah. Tapi sakitu oge cukup pikeun si kulup, sabab bisa nempok kana tincakeun. Jeung awas kanu ngahalangan hareupeun, malah batu anu aya luhureun oge kaciri. Mana horeng si kulup teh aya dina jero guha anu panjang kawas torowongan, kaambe bau lukut jeung bau hanyir. Bismillahirrahmanirrahim. Si kulup ngagerendeng ngucap basmalah, terus ngalengkah lalaunan, panona teu weleh rarat-reret sakapeung tangah bisi tidagor kana batu. Baranggok ka hiji tempat, kahalangan ku areuy mani pajejeut, gep dicekel, nyoba-nyoba dipegatkeun, tapi kacida liatna. Ras inget kana amanat Aki Somad, malah asa kadenge keneh sorana. Ari kapas mah dicekel ku Aki nya, ngan peso balati pek babawa ku hidup. Kitu sora Aki Somad anu kadenge wae teh. Nya aing teh boga peso balati, cek si kulup ngomong sorangan, gap kana koja terus dikodok lalaunan. Gep peso balati kacekel terus dibijilkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Berat areuy anu pakurawat ngahalangan pijalaneun teh pargat, malah mah bray kaayaan beuki caang anu akhirna ngebrak caang kawas caang bulan. Alhamdulillah geuning caang deui, jigana wae kasakten siluman edan teh geus laas ayeuna mah. Geus kitu kalayan ati-ati si kulup maju deui lalaunan. Panona teu weleh rarat-reret nitenan kaayaan anu kaliwatan. Liang guha beuki lega, lalangitna beuki luhur, malah hawa oge asa seger ayeuna mah teu bau hapeuk jeung teu bau hanyir kawas tadi. Malah beras ka hiji tempat, di dinya aya palataran lega dang daunan hejo ngemploh.
Alhamdulillah. Lah lega ya namanya. Tapi di mana ari si Ohimnya? Cek si kulup terus lempang deui bari teu weleh waspada. Barang kerjongjon kitu, jagat asa ingeung kawas dinageun kulini. Reg si kulup ngarandeg. Terus netep lemah sabab asa ngageter jeung oyag-oyagan. Samemeh si kulup sadar kana kaayaan, buringkal aya nu bijil tina jero taneuh. Atuh si kulup meningat jenghok sarta panonna mencerong kanu karek medal. Barang breh tetela anu bijil tina jero taneuh teh hulu orai hideung sagede hulu muning. Matana bolotot, letahna elel-elelan. Nenyok kitu si kulup reuwas, nepi ka mundur sababaraha lengkah. Sakujur awakna karasa panas tiris pating sariak. Orai teh kalah nuturkeun lalaunan kawas anu ngadodoho nungguan balangahna si kulup. Cilaka, ieu mah lain lawaneun memeh memuluk ye. Orai naon mani badag kieu? Duh, huluna sagede kieu mah pasti awakna oge leuwih gede. Cek si kulup jeroeun hatena. Teu karasa suku si kulup terus ngalengkah mundur. Tapi panon tetap musir kana hulu orai da bisi ngabongohan. Kucara kitu orai teh beuki panjang bijil tina taneuh buringkal. Awak orai anunya gedenya panjang teh buburingkalan teu kanyahoan. Seak buntutna nyamer ka si kulup. Gajleng si kulup luncat, blug buntut orai ngababuk taneuh. Burisat taneuh mungsrat di barungku kebul anu ngagulung kaluhur. Astagfirullahalazim. Cek si kulup bari ngahegak. Panon melong kana hulu orai katarat calawak kawas nu hayang ngalegleg ka si kulup. Tapi barang wow, huluna cewaw ngadadak ngajengkang kawas aya nu najong. Orai ngagulung terus ngagereleng ngajauhan. Buringkal. Kawas anu masang kuda-kuda rek narajang deui. Samemeh si kulup sayagi teu kanyahoan buntut orai datang ti luhur rek ngababuk sirah si kulup. Gajleng si kulup luncat ka gigir, tapi seak deui buntut orai narajang. Gereleng, si kulup ngagereleng ka kaler. Geblug buntut orai kana lemah. Sorana agem handaruan di barung ku taneuh anu mancawura. Tungtungna si kulup diperakpak dibabukan ku buntut orai. Beuki lila beuki gancang sorana munggah ngaguru jagat ingeung. Kebul ngelun kaluhur kabawa angin. Dina hiji mangsa, bek tongong si kulup kababuk ku buntut orai. Wah! Aduh! Haram jadah! Si kulup ngoceak, gebut, juralit. Si kulup jujuralitan, korejat nangtung deui bari ngahegak kesang nangucur. Jika na ieu mah lain orai samanea ieu, pasti siluman anu minda rupa. Awas ya. Gap si kulup nyekal peso balati, pageuh maniti papereket, terus kuda-kuda siap ngayonan panarajang orai siluman. Tekung silila seak deui buntut orai nyamber, ku si kulup teu disingkahan tapi dipapag ku peso balati, cereb geuna pisan kana buntut orai. Koceak aya sora anu ngajerit. Wow! Gebut. Hulu orai ti bebeut kana lemah, jagat nepi ka ingeung, hiuk aya angin ngagelebug di barung ku cahaya anu ngaburinyai. Dadak sakala ngan sakiceup orai anu sakitu badagna teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Jangelek jadi tangtungan jalma jangkung badag sarta waweg tur sembada. Jangwet panjang kumis baplang huluna ngarewig jeung tandukan. Mana horeng siluman tetelo. Kaayaanana harita teh nangkuban. Suku katuhunan nanceb kana taneuh kapasek ku peso balati milik si kulup. Waduh. Aduh, ampun kulup, ampun. Oh, geuning sia tetelo. Kurang ajar sia. Kanyahoan ayeuna mah si horeng sia teh siluman anu sulit ati belang baya, licik jeung deleka, dasar jurig. Cek si kulup bari kekerot amek.
Ampun kulup kaula moal sekali-kali deui. Ampun kulup ya suku kaula gera lesotkeun panas kulup panas. Ku aing rek dilesotkeun. Tapi sia kudu janji. Janji kumaha? Kahiji sia kudu janji rek nepungkeun aing jeung si Ohim. Kadua sia kudu janji rek nuduhkeun jalan balik ka lembur aing. Lamun teu nurut, suku sia salilana rek ditalian di dieu. Cek si kulup tatagnaker. Hag, kaulah janji, asal buru-buru lesotkeun. Aduh, ya suku aing nyeri. Geus kitu mah si kulup nyabut peso balati, korejat siluman tetelo teh hudang, terus ngusapan sukuna anu karasa panas jeung nyeri. Sanggeus karasa teteg, pok ngomong deui. Kulup, hayu ayeuna urang ngajug-jug ka si Ohim anu keur di panjara. Tapi ngabijilkeun mah kaula teu wasa, sabab si Ohim di panjara ku kasakten Kangjeng Raja. Heg, aing satuju. Hayu ayeuna pisan aing anter. Hayu, ku kaula dianter. Teu loba miceunan waktu. Harita keneh si kulup dianter ku siluman tetelo anu geus taluk ngajug-jug ka si Ohim anu aya di jero panjara. Parang geus nepi si kulup colohok nempo si Ohim keur diuk nangkep tuur bari ngalamun aya di jero panjara besi. Tah, ieu si Ohim teh kulup. Ceuk siluman tetelo bari nunjuk ka si Ohim. Ari si kulup teu nemalan manehna ngalengkah lalaunan ngadeuketan kana sarigsig besi. Sanggeus nepi gep dicekel, panon melong ka si Ohim bari babacaan sabisa-bisa. Geus kitu pok nanya. Ohim, yeuing sobat maneh. Maneh eling? Kebeg si Ohim ngarenyag. Terus ngarobah diukna jadi sila tutug. Red kasih kulup. Rada lila nutup sabab asa teu percaya kana tetenyoanana. Tapi akhirna pok ngomong bangun asa-asa. Iya teh bener maneh kulup. Bener Him, uing kulup. Ngahaja ka dieu rek mapageun maneh. Alhamdulillah syukur teuing kulup. Kuring gede harepan bisa balik deui ka lembur. Tapi kade sing ati-ati eta nyekel sarigsig besi ulah lila teuing bisi cilaka. Jabati kitu naon wae anu aya di dieu kabeh nyawaan. Ceuk si Ohim hariwangeun. Sabab anu kaalaman ku manehna mah antel kana besi panjara teh ateul matak renyeng. Syukur Ohim, tapi aing hayang yakin euy. Ari maneh waras? Waras kulup, jawab si Ohim. Alhamdulillah. Sok, mundur. Ceuk si kulup bari masang kuda-kuda. Ari leungeunna kenca katuhu nyekelan sarigsig besi bari babacaan. Si Ohim nurut, diukna mundur ngajauhan. Nenyok kitu, siluman tetelo oge hideng mundur. Manehna geus bisa neguh, yen si kulup keur metakeun pangawasana. Tapi keur kitu teh dangdaunan nu aya luhureun panjara muruluk maruragan, malah aya nu ninggang kana awak si kulup. Dadak sakala daun anu murag kana taneuh salin jinis minda rupa jadi lancah maung mani rayap. Tinggarayam napuk ka si kulup, gebeg si kulup ngarenyag. Harita keneh ngalesotkeun sarigsig besi, mundur salengkah bari babacaan, teulat tina istighfar. Lila-lila sirahna berat, sakujur awak asara rengkeng, atuh gek diuk terus sila ipis mani rekep. Rep-perem sarta sabisa-bisa museurkeun pikiran, nandeda kanu maha kawasa sangkan ditang tayungan. Tukung si lila kaciri bijil haseup ipis tina sakujur awak si kulup. Beuki lila beuki kanlel, hiuk aya angin ngagelebug, ti kajauhan kadenge aya sora nu ngahiung. Bareng jeung kitu, lancah maung kajajaden teh muruluk maruragan robah deui jadi kalakai garing mayak dina taneuh. Teu miceunan waktu korejat si kulup cengkat gap deui nyekel sarigsig besi kenca katuhu. Tapi jigana bae raja siluman can ngaku eleh. Barang dicekel besi teh ngageter sarta sakujur awak si kulup arat teu renyeng kawas dibalur ku caruluk.
Sikulup geus sayagi dina hate geus buleud paniatan rek ngayonan pangawasa raja siluman rawa onom. Beusi teu dilesotkeun, malah kalah dicakal pageuh pisan bari babacaan sabisa-bisa. Anu akhirna beusi ngebul bijil haseup sarta kaambe bau hangit. Lila-lila beusi teh leeh leuleuy ngalay kawas gulali atuh breh si Ohim bebas henteu katalikung ku sarigsig beusi. Ohim, gawat bijil euy, bijil. Cek si Kulup bari tetep waspada. Korejat si Ohim cengkat terus keluar tina panjara. Hiuk deui aya angin leuwih rongkah, tapi ayeuna mah naek ka Jomantara. Sorana guruh lir hujan silantang. Jigana bae kasakten Raja Purwaselang kabur, teu wanieun ngadeuketan deui ka si Kulup. Akhirna kaayaan teh tenang. Si Kulup bungaheun naker terus ngabagiakeun si Ohim anu geus kaluar tina panjara beusi sarta lelemutanana geus kumpul kabeh. Ampura Ohim, uing teu buru-buru nulungan maneh euy. Sabab uing oge meh-mehan teu bisa balik katalimang dina guha batu anu poek mongkleng. Cek si Kulup bari ngarangkul si Ohim. Duanana silih tangkep ngabudalkeun ka sono jeung ka Bunga. Sabalikna kuring hampura Kulup. Kuring rumasa geus ngariweuhkeun ka maneh. Urang teh aya di mana Kulup? Cek si Ohim hatena can pati gemleng, bingung kana kaayaan di dinya. Ohim, jigana bae urang teh aya di nagara siluman euy, tapi keun bae ulah hariwang. Si Tetelo geus janji rek ngajajabkeun ka lemur Cihanjuang. Tembal si Kulup bari ret ka siluman Tetelo. Anu ti tadi nyaksian atuh pok ngomong. Bener, kaulah tang tu bakal ngajajabkeun andi kaduaan ka lemur Cihanjuang. Syukur Tetelo, aing tumarima ka maneh anu henteu jalir janji. Tapi samemeh paturai, aing rek nanya heula, negeskeun omongan si Purwaselang. Ceuk si Kulup darian naker. Perkara naon, tang tuku kaulah dijawab sajujurna. Aing menta kapastian. Kumaha carana sangkan dulur aing anu resep ngingu hayam teu keuna ku panyakit Tetelo. Sok jawab heula eta, ceuk si Kulup. Kulup, pancen kaula nyokot hayam nu aya di jero paranye. Lamun hayam heesna dina tangkal kai eta lain hayam, tapi manuk. Jadi moal dicokot ku kaula. Jawab siluman Tetelo, akur jeung katerangan Raja Siluman Rawa Onom tea. Syukur mun kitu mbah. Kadua, nah bener lamun bangsa siluman kaberangan sok nyumput dina liang. Cek si Kulup deui hayang yakin. Khusus pikeun siluman anu sabangsa jeung kaula, bener kitu. Teu sanggup lumampah dina mangsa beurang, sabab teu kuat nenyo cahya panon poe. Jadi lamun kaberangan nyumput heula dinu poek, dina liang, dina guha, dina sedong atawa tempat-tempat anu poek. Lamun geus reup sareupna bijil deui tina liang tuluy neruskeun lalampahan. Tah kitu, ceuk siluman Tetelo ngajentrekeun deui. Atuh si Kulup jeung si Ohim bungaheun. Sabab menang pangaweruh anu kacida pentingna sangkan ati-ati dina enggoni ngajalankeun kahirupan. Syukur Tetelo ku aing katarima. Tah ayeuna hayu aing jajabkeun ka lemur Cihanjuang. Si Kulup geus teu boga kapanasaran tapi ayeuna mah hayang buru-buru balik ka lemburna. Hayu tuturkeun kaula. Geus kitu mah berarti luan lumampah. Siluman Tetelo lempang pangheulana dituturkeun ku si Kulup pang paneurina si Ohim. Ayeuna mah jalan teh asa bebas ngabulungbung, datar, lempeng, caang jeung taya halangan harungan. Dina sajeroning lempang, si Kulup jeung si Ohim teu loba carita, jarongjon bae lempang nuturkeun siluman Tetelo bari teu weleh rarat-reret nitenan kaayaan anu kaliwatan. Tapi kabeh asa aneh tur yakin anyar pinanggi can aya anu kungsi kasorang ti samemehna. Gancangna carita,
Jog anjog ke jalan satapak anu lempang ngabulungbung, kenca katuhun loba daun kaso ngaroyom, rag siluman tetelo eureun terus malik nyang hareup ka si Kulup jeung ka si Ohim. Kulup, Ohim, kaulangan sanggup nganter nepi ka dieu. Satuluy nama terus we lempang ka jalan ieu. Engke oge bakal nepi kanu dijugjug kalayan lancar. Moal aya halangan harungan da memang geus deukeut ongko. Tapi omat ulah ngalieu ka tukang. Sing jongjon bae mapai jalan ieu. Kitu cek siluman tetelo leungeunna nunjuk ka jalan satapak anu ngabulungbung. Heug, syukur tetelo. Amitnya aing rek balik. Tembal si Kulup. Bral, mangka salamet, mangka rahayu. Teu loba catur deui. Si Kulup jeung si Ohim neruskeun perjalanan. Mapai jalan satapak sakumaha papatah siluman tetelo. Menang sawatara waktu mah lancar taya halangan harungan. Malah si Kulup jeung si Ohim bisa ngobrol sakumaha biasa. Masing-masing ngebrehkeun pangalamanana. Lila-lila si Ohim anu lempang paneuri asa teu geunah rasa. Bujurna asa rerempodan, da asa aya anu nuturkeun, jabati kitu pangalaman base dekerem dina panjara teh kacipta keneh. Loba anu matak sieun jeung ginggiapeun, lila-lila bulu pundukna beting puriding, jajantungna ratug sarta hatena pating sareblak. Cek rarasaanana ditukangeun manehna aya anu nuturkeun, mani asagep aya anu ngaranggem kada sirah. Atuh teu sadar si Ohim ngalieu ka tukang. Barang ret ka tukang asa aya nu ngaburinyai kana panonna. Si Ohim reuwas. Haduh! Pokna bari ngusap beungeut. Padahal eueuhna naon. Ngadenge kitu si Kulup reuwas. Kalayan teu sadar ngalieuk deui. Da melang ka si Ohim bisi kumaonam. Kunaon Ohim? Pokna bari ngarandeg. Ah, teu kunaon, ngan reuwas. Asa aya nu ngaburinyai, tapi eueuhna naon? Tembal si Ohim bari terus malik deui. Oh nya kajeun atuh ari teu kunaon mah. Tembal si Kulup. Terus manehna oge malik deui ka pijalaneun, tapi gebeg reuwas ka bina-bina sabab sidik pisan jalan satapak anu tadi ngabulungbung teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana anu aya kebon eurih anu paselang jeung tangkal saliara ditambah ku areuy mani pajejeut matak hese ngalengkah. Waduh, cilaka Ohim. Jalan teh leungit euy, ceuk si Kulup bari gogodeg. Nya. Duh, boa-boa pedah ngalieu ka tukang kitu. Si Ohim gede rumasa, sabab ayeuna mah inget kana papatah siluman tetelo tea. Wah, cilaka. Nya heueuh Ohim, jigana kitu euy. Jadol teh kumaha ya ari geus kieu? Nya kapaksa ku kurubutan da anger kudu balik euy. Ya heueuh kudu balik darek naon di dieu oge. Sok maneh teh heula. Bongan maneh nu ngalieu ka tukang Ohim. Si Ohim kapaksa maju miheulaan si Kulup. Naratas jalan sabisana da teu apal kaler kidul, suku jeung leungeun ti kakarait kana cucuk kana regang garing jeung kakeset ku daun kaso anu sareukeut. Ari si Kulup bari lempang teh mikiran anu tadi kaalaman, sakapeung bet asa dina pangimpian, tapi barang dirasa-rasa, disidik-sidik, yakin lain ngimpi da hareupeun aya si Ohim jeung pareurihna bitis anu ti kakarait karasa pisan. Atuh ngan ukur bisa istighfar, tarima kana kadar, nampak kana naon-naon anu keur karandapan. Kulantaran jongjon nyuai-nyuai kendang daunan anu ngaroyom jeung nyingkahan cucuk sangkan tengait teu karasa kaayaan jadi poek. Lila-lila meredong teu kaciri curug-curug acan. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora anjing anu babaung. Sakapeung aya sora bueuk patembalan, reg si Ohim ngarandeg pok ngomong bangun dareuda. Cilaka Kulup. Urang teu bisa lempang da teu bisa nempotin cakeun euy. Ulah eureun Him. Terus we maju sabisa-bisa. Ceuk si Kulup ngahatean. Ayo atuh tapi uing geus cape ya. Si Ohim maksakeun maju. Leungeunna uyup ayap, sukuna teu wani ngalengkah. Tapi ukur digeserkeun lalaunan, ised-isedan da sieun kacugak atawa najong batu.
Lila-lila kadenge sora cai walungan seah. Karasa aya angin tiis ngahiliwir. Tapi poek mah can ngurangan, poek mongkleng buta rajin eueuh anu kaciri saeutik-eutik acan. Reg deui si Ohim eureun pok ngomong. Kolop, teu bisa maju deui euy. Kencak atuh batu, kahareup batu. Heug atuh, eureun we heula, urang ngareureuhkeun kacape, tembal si Kulup. Atuh reg duanana eureun, diuk ngareureuhkeun kacape. Duanana teu ngaromong kalah ngahulang ngumbar lamunan sewang-sewangan. Aya sieun aya keung, sabab teu nyaho kaayaan teuing keur aya di mana. Sanggeus reureuh sawatara waktu kadenge aya sora hayam jago kongkorongok. Si Kulup curinghak terus luak liuk bari istighfar. Astagfirullahalazim, ieu teh aya di mana? Pokna bari terus nangtung lalaunan, bari teu weleh waspada. Aya naon Kulup? Ceuk si Ohim bari tetep diuk, can wani nangtung manehna mah. Uing ngadenge sora hayam kongkorongok Him. Oh nya, tah aya deui ku uing ge kadenge. Ceuk si Ohim manehna oge ngadenge sora hayam. Tukung si Lila kadenge hawar-hawar sora kohkol disusul ku sora bedug. Najan teu pati atra oge si Kulup gede hate. Asa geus aya di lembur. Terus babacaan hatena neda kanu kawasa sangkan ditang tayungan. Bray beuki caang. Di tebeh wetan katara cahya balebat sumirat. Tigigireun kadenge sora cai pancuran ngocor. Beuki Lila beuki atra. Si Kulup jeung si Ohim merarat reret. Malah si Ohim geus wani nangtung ayeuna mah. Barang breh gigireun si Ohim aya lodong dua nanggeuh dina batu. Ras inget basa manehna dititah ngalacai ku indungna, atuh pok ngomong. Kolop, ieu jigana lodong kuring euy. Bari nunjuk kana lodong anu nanggeuh kana batu. Bagja temen Ohim. Syukur alhamdulillah salamet euy. Urang geus aya di alam manusia deui ieu teh. Ieu teh sirah cai cidada paranti maneh ngalacai. Ceuk si Kulup tandes. Hatena bungah kacida. Yakin yen geus aya deui di alam manusia. Alhamdulillah. Si Ohim bungah heunaker. Terus ngarampaan lodong tetela eueuh nu robah sarua ti mimiti ditunda di dinya nepi ka ayeuna. Kitu kaayanana. Geus teu kudu loba pikiran. Hayu urang mandi. Sakalian urang salat subuh di dieu. Tah dina batu eta. Ceuk si Kulup tatag tur ngarasa bunga. Hayu Kulup, hayu. Atuh geus kitu mah si Kulup jeung si Ohim mandi dina pancuran. Terus salat berjamaah dina batu anu aya di sisi tampian. Rengse salat si Kulup sujud syukur, muji syukur ka Allah nu Maha Agung anu geus nang tayungan ka manehna. Nepi ka bisa manggihan si Ohim sarta kabawa ka lemur kalayan salamet. Hate si Kulup beuki yakin kana piwejang Aki Somad. Yen nyaan paniatan anu alus jeung yakin dina benerna bakal dipikarido ku Allah kalayan cukang lantaranana dipikarido kudu jadi indung. Rengse salat kaayaan beuki caang malah sora manuk kadenge recet mata kuaas. Dina kaayaan kitu si Kulup jeung si Ohim baralik ka lembur. Malah si Ohim mah bari nanggung lodong di eusi cai. Ku si Kulup geus kasawang. Pisa kumahaeun teuing bungahna hate indung jeung bapa si Ohim. Cag. Ujang Nyai hanjakal pisan. Cariyos si Kulup jeung siluman tetelo ti rawa onom tamat dugi ka dieu. Sateu acan Aki mungkur nedas si hapunten anu kasuhun, bok bilih aya anu kasabit nami kasebat asma atanapi kasiniran lakuning perlampahan. Eta sadaya mung ukur kaleresan margi ieu cariyos mung ukur karangan teu aya anu saleresna. Sakitu anu kapihatur permios cag.